Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pepisi Anjasari. Saya guru bahasa Sunda di SMKN 1 Ciasem Kabupaten Subang. Di sini saya akan menjelaskan materi cerita pantun yang ada di kelas 12. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran cerita pantun, peserta didik diharapkan dapat menganalisis isi, struktur, dan unsur kebahasaan petikan cerita pantun, serta dapat mengkreasikan cerita pantun secara lisan atau tulisan seperti drama, cerpen, puisi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah, yang akan kita bahas ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah wangenan cerita pantun atau pengertian cerita pantun. Yang kedua adalah sejarah cerita pantun atau sajarah cerita pantun. Yang ketiga adalah isi cerita pantun atau isi cerita pantun. Yang keempat galur cerita pantun atau alur cerita pantun. Yang kelima terakhir adalah struktur cerita pantun. Wangenan cerita pantun. Nah, numutkeun wangenan atau pengertian cerita pantun teh nyaeta carita rekaan anu ukurana panjang, anu dipiri ku kacapi sarta ngandung unsur pamohalan. Carita pantun sumebar secara lisan, dipagelarkeun sapeting jeput. Jadi cerita pantun teh carita anu rekaan, hayalan atau fiksi, ukurana panjang, dipirik atau diiringi ku kacapi, ngandung unsur pamohalan teh asup akal. Nah, sumebar secara lisan dipagelarkeun sapeting jeput atau semalaman suntuk. Carita pantun ditepikeun ku saurang juru pantun anu oge mainkeun kacapi. Umumna mah lalaki anu jadi juru pantun teh. Juru pantun rea anu teu ningali atau lolong atau tunanetra atau buta. Ieu hal teh bisa jadi pakuat pakaitna khususna jeung pasipatan midangkeun carita pantun anu memerlukeun konsentrasi lantaran wacana lalakon teh kudu diapalkeun, apal cangkem atau ditalar. Jadi biasana jalma anu lolong atau buta atau tunanetra ingetanna leuwih kuat lantaran manehna henteu kaganggu ku hal-hal sejen. Sajarah carita pantun. Carita pantun mangrupa hiji wanda seni anu kawilang geus kolot. Dina sastra Sunda, carita pantun gelarna samemeh abad ka-14. Buktina aya dina naskah kuno Sang Hyang Siksa Kandang Karesian tahun 1518 anu nyebutkeun ngeunaan carita pantun Langgalarang, Banyak Catra, jeung Siliwangi anu dipidangkeun ku juru pantun. Kukituna carita pantun dianggap karya sastra asli pituin urang Sunda. Nah, nilik kana alur caritana atau galurna dibagi dua. Aya galur leunjeuran, aya galur simpai. Galur leunjeuran nyaeta galur carita anu ngageleunjeur, lempeng, kapanggih tina nitenan ruruntuyan kajadian dina unggal episodena. Dina pungkasan carita anu ngalakon teh teu kacatur mulang deui ka nagara asalna. Tah, anu kaasup kana galur simpai teh teu loba. Contohna pantun Ciung Manara, Lutung Kasarung, jeung Munding Laedi Kusuma. Lakon pantun anu caritana make galur simpai teh umurna leuwih kahot tibatan galur leunjeuran. Struktur carita pantun. Upama nilik kana wanguna, carita pantun teh mangrupa wangun ugeran atau puisi. Jadi kauger atau terikat ku aturan. Di jerona diwangun ku sababaraha bagian. Aya bagian rajah, aya bagian deskripsi, aya narasi, dialog, monolog, jeung rajah panutup atau pamunah. Tah, struktur kahiji nyaeta rajah. Rajah teh eusina sundak sanduk atau menta izin kanu kawasa. Sangkan salila mantun teh aya dina kalancaran. Bagian rajah dihalangkeun ku juru pantun. Rajah teh mangrupa ciri utama anu ngabedakeun carita pantun jeung karya seni sejenna.
anu matak pantes. Upama anu nyarita lain cerita pantun eueuh rajahan. Raja teh dibagi dua bagian, aya raja pamuka, aya raja panutup. Pamuka mah aya dina bubuka di hareup, sedangkan penutup mah aya dina pamungkas atau di akhir carita pantun. Nah, di dieu aya contoh raja pamuka. Biasana dihaleuangkeun nya. Contoh di dieu, contoh raja carita pantun Lutung Kasarung ku Raden Wiryaatmaja. Tah, anu kadua aya narasi. Bagian carita anu ditepikeun ku juru pantun keur ngagambarkeun kaayaan, menggambarkan keadaan atau kejadian cerita. Dina nepikeun narasi, juru pantun oge aya nu digorolangkeun, aya oge anu dihaleuangkeun. Tah, di dieu aya contohna nya, tiasa ditinggal. Salajengna nu katilu aya dialog. Dialog teh guneman atau percakapan antar hiji tokoh jeung tokoh sejenna, mirip siga dina drama kitu nya. Ngopat aya monolog, guneman hiji tokoh ka dirina sorangan. Ngomongkeun sorangan gitu. Nah, biasana ngomong sorangan. Biasana bagian monolog teh sok dihaleuangkeun atau dinyanyikeun. Terakhir aya raja panutup. Tadi dia penutup nya sangkan. Tadi teh apa gelaran pantun teh? Alhamdulillah geus rengsek. Nah, terakhir pintonan carita pantun. Seni pantun dipidangkeun dina dua bentuk. Anu kahiji aya pikeun hiburan. Anu kahiji deui nyaeta pikeun ritual. Tah, lamun hiburan mah anu dicaritakeun teh gumantung kana carita anu dipikawasa ku juru pantun. Atau gumantung kumaha anu nanggapna hayang carita naon ye gitu. Sedengkeun pikeun ritual seperti syukuran, salametan, ruatan, caritana biasana sarua jeung anu aya dina pintonan wayang saperti Batara Kala, Kamasalah atawa Murwakala. Nah, secara umum pola pintonan pantun teh bisa diudar dina susunan kieu. Anu kahiji biasana nyadiakeun sasajen. Anu kadua ngukus menyan. Tah, anu katilu aya rajah pamunah. Anu tujuanna sangkan menta izin kanu kawasa. Sangkan pagelaran pantun teh tumangsur kalawan lancar. Kaopat aya carita tibubuka nepikeun ka manutup, anu terakhir ditutup ku raja pamungkas. Nah, kabeh dienakeun carita pantun teh tara dipagelarkeun sapeuting jeput. Lantaran jalma ayeuna geus istilah nama kurang tertarik gitunya. Tapi ngan ukur jam-jaman. Ku kituna sok disebut pantun beton. Baheula mah carita pantun teh sok aya di radio. Ayeuna mah geus aya anu dikasetkeun jeung dibukukeun. Ngan hanjakal anu nanggap carita pantun geus beuki langka. Padahal carita pantun teh salah sahiji karya seni Sunda pituin anu gede ajenna. Nah, sangkan hidup teu penasaran, di dieu aya link YouTube carita pantun Munding Laya di Kusuma. Nah, sakitu wae materi carita pantun. Hapunten bilih aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.